Pak RT lamun cita-cita teh sok ka di dieu wae. Nyaho ieu teh aya kuncina. Lamun dielas da moal bisa di rumah ome, aduh aing mah. Rujit Pak RT teh nyaho teu ngarti listriknya ieu mah. Teu nyaho ayeuna jadwal ngadulan suga nya takbiran. Ayo we, langsung titah wae. Ah, lem. Paur aya nu nyambut deui. Dipatenkeun. Kese ngomeana. Aduh, itu meru rujit atuh urang teh. Ah, barodo ah, jasa teh geus itu Pak RT. Gua ngadulang teh nyawa moal setik sugan ieu ajib kieu teh ngadulang. Ngidi kemana budak deh kita ngomean kotak listrik teh tadi omean bener-bener itu budak iya bedug kawan aya bedug nu bedug mah amun aing teh patrolling aing geus ngabedug da tadi pan ari aing teh patrolling tur aya maling maling tiang listrik mah aing antena mah maling sapi mah aya dipencit isukan susah awe benang ayana maling pencit paling suka yang sapi ade Rapi kieu biasana aya harim ngalewat banyak. Kemana ciwi-ciwi teh? Adai. Ngane? Dis, semana? Iya nggak bisa bedung jam dak barat Gimana? Bedug di mana? jalan. Iya ayah di dia. Haji pakai dugu nggak bedug lagi. Naon? Gimana bisa sepi? Bisa saha? Entakna ari ngaranna takbiran, aek berang peuting sore. Gandengkeun moal anu wani nyarekan ieu. Lain ka dieu teh. Mana rumah bedug? Si Midi ti tanggungan eta. Eueuh, Nyomen eta. hujan. Kotak listrik. Muka gitu. Petakna dia diomean mainna eueuh. Ku bedug mah di dieu. Naon di jauhanan jeung batur. Resep itu pakai dugu. Embur sorangan sepi. Kan, kamarana. Petakna di dia ka bedugna gandengkeun. Peuting teh kan nepi ka isu. Berarti iya tuh. Dugo. Obat cek. Obat asa. Ada deh. Deui. Dia lanjut deui besi kana capek. Tadi mungkin Heeh, mungkin deui. Ini geuna jagaan sapi. Di ditu mah aji benci teh sukan. Oh, sukan barang haji. kan suka. Kita ngejagaan sapi, embe. Tidak, kur aya maling. Oh ya. Tahu kan yang maling nyata sapi. Benang dres maling lah. Isukan sekalian tak. Bebankeun wayana. Aduh. Wayana. Lumayan cek sama maling. Gak ada daging jelema. Daging jelma yang membayar orang ada. Kumaha jelema nae lah mun jelema lintuh. Kan Maling kan jam. balapan. Sa kelurahan ge.
menit teh sayang ya suka naik dikurbankan semua bersih kaset belum benar si Idris si Imron kita nungguan be apa mama kata mana ayah timpah belum nada semua iya padein larut deh ya tungguan untuk hadir 5 menit dicacat buntuna Iya teh. Bapak pusina dis. KIJ. Ini sebenarnya tebaran aja. Masih orang nyate. Iya teh rek kabak mana dis. Iya. Gak salah sih. Pusat masuk kabakan. Main tapi Ron. Aduh. Ayan orang bisnis dis. Bisnis kan. Lumayan jangan aja kopi. Tapi eta jerona jeruk kalapana eta. Naon yo? Naon? Bisnis ieu. Bisnis. Jaga anu bang. Ini bawa bisnis dari tadi jagaan yo. Benar. Jaga di mana? Aisyah di situ tadi. Oh. Ben, ada gerak. Ben, Aisyah nang molor wae atuh. Pegawaian teh hees wae. Bisnisnya naik ya. Ayo. Arek ngilu. Ngilu atuh. Sedap sama bisnisnya ieu mah ajib. Bisa pan kurban heuh. Urang yang bisa teun. Mah ajib bari ngopi teh nih ajib. Si Idris sembelih. Pahit lagi nauke aing nu. Mah pahit ngomong lagi. Aing ngomong naon arti. Mau ajib pas haji. Bukna tah. Panjang si Idris. Idris bukna Berdomba. Ben. Aing ngomong ke Jawa patuh sih teh. Kaurang. Ada deui atuh. Heureuy, bisa marah-marah wae masih duduk. Kemarin tak marah-marah tak kopi serius nah kopi ya ayo kemana ya Warung Mang Ikoy masih buka. ayo ke marah-marah murah ayo apa ya dia pusing seperti kemarin main lampu ada lu kirim-kirim iya pusing baturan si Imron jeung si Idris di itu gurunya dong kasihkan lagi odot Midisya ngagawean itu geus beres can bakal karabur lampu pareu belum bener tak kirim-kirim tapi teh mocor Nadinya Ciada teh domba yang nyeueun garawean nyeueun mere daang-daang acan karunya geus mah impor eta teh di Australia kamari anyar datang balon benar boga anak buah teh cara minta rokok kopi